Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang panjatkeun ka Ilahi Robi rehna dina dinten ieu urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok deui dina materi pembelajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan urang salawasna ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Materi anu bakal ku ibu ditepikeun ayeuna nyaeta ngeunaan novel. Nah, tangtuna ngeunaan novel hidup tos biasa ngupingkeun naon nu disebut tina novel. Tangtu ku kecap novel urang maca hiji carita, urang ningali hiji buku kandel. Tangtuna kadinya. Ya. Nah, ayeuna lamun misalna ku hidup ngeunaan novel, tangtu urang mikirna ngeunaan carita. Nah, naon atuh ari anu disebut tina novel teh? Novelnya eta lamun ditilik tina wangeunana atawa tina definisina nyaeta mangrupa carita rekaan dina wangun basa lancaran atawa prosa anu mere kesan lir nya kajadian tur ukuranana panjang. Nah, dina novel ditepikeun aya kesan lir nya kajadian. Naon maksudna? Nah, maksud anu ditepikeun dina kesan lir nya kajadian seolah-olah dina carita novel mah mangrupa carita sapopoe, mangrupa carita nyata. Tapi tangtuna jelas sanes mangrupa carita nyata. Nah, terus dia aya ukuranana panjang. Naon atuh nu disebut tina ukuran panjang di dieu? Nah, ukuran panjang di dieu tangtuna nilik kana carita novel lamun urang maca bisa meakeun waktu. Lamun kandel buku novel urang bisa leuwih tina 3 poe lamun urang henteu ngaguluyur maca. Nah, salian ti ukuranana anu panjang tina kandelna buku oge bisa ditilik. Yen dina novel mah ditilik tina palakuna, ditilik tina settingna, ditilik tina galurna. Nah, itu tangtu meakeun waktu leuwih ti 3 poe biasana lamun urang maca novel lamun henteu diguluyurkeun teh ya. Nah, terus dia disebutkan carita rekaan. Nu namina carita rekaan, nah tangtu urang bisa nilik yen carita rekaan di dieu teh nyaeta carita fiksi teu nyata. Nah, terus ayeuna ditilik tina wangun basa lancaran atawa prosa. Nah, tangtu hidup oge geus apal wangun basa lancaran atawa prosa yen dina dongeng mah teu aya aturan-aturan anu ngiket kana cara nuliskeun novel. Beda jeung lamun misalna hidup pernah diajar ngeunaan nulis sajak atawa maca sajak. Nah, didinya kan aya aturanana. Wangun basana mangrupa wangun basa puisi atawa basa ugeran ya. Nah, berarti dina novel mah wangun basa lancaran nyaeta basana ngaguluyur naon nu hayang ditepikeun ku pangarang teh nyaeta bisa ngaguluyur naon anu katembong dina kahirupan sapopoe ya. Nah, terus lamun misalnya ku urang ditilik sajarah novel. Nah, sajarah novel dina basa Sunda mangrupa sastra sampakan. Naon anu disebut sampakan teh? Jadi lain mangrupa carita anu geus mangrupa carita urang Sunda sorangan, tapi ieu meunang mangrupa pangaruh tina basa deungeun atau mangrupa pangaruh tina sastra deungeun. Nu utamana nyaeta tina sastra Walanda ya. Nah, kahirupan novel atawa medalna novel dina sastra Sunda dimimitian ti tahun 1814. Anu biasana lamun ditilik tina basa, sajarah basa ya. Biasana bahasa Sunda atau bahasa daerah kudu sumender kana bahasa Indonesia.
Nah tapi dina sastra ternyata teu kitu. Dina sastra mah nyaeta sastra Sunda hirupna leuwih ti heula batan. Sastra anu aya dina bahasa Indonesia nyaeta sastra anu medal dina bahasa Indonesia mah nyaeta dimimitianana ti tahun 1820. Pangarang anu nepikeun dina sastra Indonesia mah nyaeta Merari Siregar. Di mana Merari Siregar ieu ngarang novelna nyaeta ngeunaan Ajab dan Sengsara. Sedengkeun novel anu aya di tatar Sunda atau dina sastra Sunda mimiti medal nyaeta judul novelna nyaeta ngeunaan Baruang Kanu Ngarora. Pangarangna nyaeta Deka Ardiwinata. Nah terus deui hidap tangtu amun nilai kana novel ulah poho yen dina novel teh aya unsur-unsur intrinsikna. Nah tangtuna hidep oge geus apal ngan di dieu meureunnan ibu mah ngan saukur ngingetan deui supaya hidap teu hilap kana naon nu disebut tina unsur-unsur novel. Nah itu ku urang ditingali tina unsur intrinsik. Nah unsur intrinsik tina novel nyaeta hiji aya tema. Naon ari nu disebut tema? Tema nyaeta ide pokok carita atawa alpukah utama. Terus dia anu disebut jejer atau penokohan atau numun kurang disebut palaku ya. Nah di mana di dia dina palaku atau dina jejer teh bisa ditilik tina sifat atau watakna palaku. Terus nu disebut kasang, aya nu disebut kasang. Nu disebut kasang nyaeta bisa ditilik tina tempat, mun cek urang mah meureunnan ditingali tina settinganana ya. Bisa ditilik tina latar tempatna, bisa ditilik waktu, kaayaan ya. Jadi kumaha carita eta nyokot settinganana ya. Terus nu kaopat nyata aya nu disebut tina sudut pandang. Nu disebut tina sudut pandang di dieu nyaeta posisi pangarang dina carita. Nah, posisi pangarang dina carita kira-kirana bisa ditepikeun jadi kahayangna naon sih si pangarang teh nepikeun ieu ngeunaan carita teh kan ya. Nah, terus nu kalima nyaeta ngeunaan galur. Di mana galur bisa disebut oge mangrupa jalana carita. Nah, dina galur di dieu aya nu disebut galur maju, aya nu disebut galur mundur, jeung galur campuran. Nah, tapi hidap ingat lamun kira-kira. Nah, nu disebut tina galur maju teh nu kumaha? Nah, galur maju nyaeta carita anu dimimitian ti mimiti nepikeun ka akhir kajadian. Nu disebut tina galur mundur nyaeta carita dimimitianana ti akhir heula kajadian terus nepi kana awal kajadian. Galur campuran, lamun galur campuran nyaeta mangrupa campuran tina galur maju atawa tina galur mundur. Nah, lamun hidap arek nyieun novel ya, kade ulah hilap. Tangtu galur di dia nangtukeun jalana carita. Nah, dina jalana carita di dieu aya istilah anu disebut manggala sastra. Naon ari nu disebut tina manggala sastra? Ari manggala sastra teh nyaeta mangkat carita, mimiti carita. Carita di dia bisa dicaritakeun, bisa nyaritakeun heula ngeunaan waktu misalnya. Waktu nu mana? Misalnya waktu isuk-isuk, waktu peuting, waktu subuh ya kan. Atawa misalnya bisa nilik kana kaayaan. Ya, kaayaan saha? Kaayaan palaku. Atawa bisa oge mangkat carita di mimitian tina latar tempat ya itu diantarana. Nah terus dari diantarana anu kaasup kana cara nangtukeun galur ayana komplikasi. Nah nu disebut tina komplikasi nah di dia berarti ayana masalah di mana masalah itu mimiti rengkeng ya mimiti rengkeng tembong ni ayeuna masalahna kumaha anu ngamimitian misalna tembong masalah terus misalna nepikeun ka puncakna nepikeun ka kumaha lamun misalna aya dina papaseaan tea mah atawa dina kasedihan tea mah mimiti munculna ka mana ya.
Nah, terus aya resolusi. Naon atuh nu disebutina resolusi? Nah, resolusi ieu teh caritana rek dibawa ka mana, ya. Si pangarang ieu rek mawa carita ka mana. Nah, karek engke dina akhir carita anu disebut tina antasastra nyaeta bisa dibawa ieu carita teh. Nah, ieu carita teh kaasup kana carita sedih, asup akhirna caritana happy ending atawa nembongkeun rasa kabungah atawa ngagantung, ya. Nah, terus di tadi tina unsur intrinsik anu katujuh nyaeta ayana gaya basa. Di mana gaya basa ieu teh mangrupa basa anu dipake ku pangarang. Nah, tangtuna dina gaya basa di dieu teh henteu saendengna urang nyaritakeun ngeunaan carita ngaguluyur. Nah, tapi misalna ditembongkeun aya gaya basa. Gaya basa misalna bisa mangrupa gaya basa mijalma. Nah, tangtuna nu jadi pangarang di dieu kudu bisa nepikeun ngeunaan gaya basa anu dipake dina nulis novel, ya. Terus diantarana aya deui aya nu disebut unsur-unsur ekstrinsik dina novel. Nu kumaha tuh unsur ekstrinsik dina novel? Nu kaasup unsur ekstrinsik dina novel nyaeta bisa ditingali kasang tukang pangarangna. Naon kasang tukang pangarang teh? Nyaeta latar belakang pangarang. Wayah sastra tempat pangarang nulis caritana. Wayah iraha waktuna gitu wayah teh. Waktu sarta tempat pangarang di mana ieu nulis caritana. Nah, terus dia bisa ditilik tina unsur budayana, bisa ditilik tina unsur moralna, ageman teh cecekelanana, nah mangrupa politik, nah mangrupa sosial atawa atikan atau pengajaran, ya. Terus dia bisa ditilik tina identitas buku, ya. Nah, itu diantarana nilik kana novel bisa ditilik tina definisina, bisa ditilik tina unsur-unsurna, bisa ditilik tina sajarahna. Nah, tapi hidup kudu inget yen eusi novel teh bisa mangrupa naon wae. Nah, di dieu ku ibu teu katuliskeun dina PPT di mana nu kaasup kana unsur novel diantarana bisa kaasup misalna romantik atau romantik teh silih asih gitu kan, atau bisa wae oge eusina teh mangrupa sosial, mangrupa budaya, ya. Itu nilai kana eusi. Nah, anu macana, bagi anu macana saha wae atuh. Nah, anu macana bisa mangrupa novel keur budak, bisa mangrupa novel rumaja, atawa mangrupa novel dewasa. Nah, tadi ku ibu ditepikeun di dieu aya gambar nu ngamimitian nyaeta ngeunaan gambar di dieu baruang kanu ngarora. Nah, ieu baruang kanu ngarora teh mangrupa salah sahiji buku anu mimiti medal dina sastra Sunda. Nyaeta anu dikarang ku Deka Ardi Winata. Di mana di dieu lamun misalna hideap maca baruang kanu ngarora tiasa dibaca di perpustakaan. Nah, tapi di dieu di mana baruang, ya. Baruang nah berarti di dieu aya unsur amanat nu ditepikeunana di dieu salaku budak ngora ulah naon namina teh urang ulah rasa maneh nilik kana kaayaan hayang beunghar sorangan atawa urang jadi lanca-linci luncat mulang henteu teteg kana pamikiran urang, ya. Itu diantarana. Nah, ieu novelna novel tahun 1814. Ibu yakin tangtu lamun misalna hideap teu resep maca novel bakal hoream lamun ningali tina bacaanana. Tapi ibu yakin, ya, lamun hideap nambahan wawasan maca novel usahakeun supaya orang bisa nyarita dina bahasa Sunda oge nyaeta diantarana sok urang baca ngeunaan novel, ya. Kitu anu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan naon anu katepikeun luyu jeung PPT anu ngan sederhana ieu
atau anu disebut basajan ieu mudah-mudahan nambah wawasan keur diri hidap ngeunaan novel. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.